bos. Kita belanja dulu bos, belanja dulu. Biasa di family fishing. Oh, kita berangkat malam bos. Di pertigaan Sindang Laka, mangga pilih badai nu mampir banget. Pokoknya gimana keseruan teman saya mancingnya ditunggu aja. Salam Sobis Salawase. Kapanasan kehujanan kerekuring mah muarek jadi halangan mancing deui daripada layar luyur bari jeung ngomongkeun batur mancing deui ngansa ukur resepan jeung batur palaketrakan mancing deui jejeurna ukur nyudan karung singge ngadak-ngadak najan poho dahar sare nu penting mah kuring bisa senang hate pada sing kuriling neangeupan luput cacing kapanasan kehujanan keur kuring mah muarek jadi halangan mancing deui daripada layar luyur bari jeung ngomongkeun batur mancing deui ngansa ukur resepan jeung batur palaketrakan mancing deui jejeurna ukur nyudan karung singge ngadat-ngadat mancing deui daripada layar luyur bari jeung ngomongkeun batur mancing deui ngansa depan jeung batur palaketrakan mancing deui jejeurna ukur nyudan karung singge ngadak-ngadak malengitan.
loba nu ngarendahkeun nu penting mah kuring da teu ngarugikeun sore najan poho dahar sare nu penting mah kuring bisa senang hate pada sing kuriling neangeupan luput cacing kapanasan kahujanan keur kumaha moal jadi halangan mancing deui daripada layar luyur bari jeung ngomongkeun batur mancing deui ngan saukur jeung batur kala ketrakan mancing deui jejerna ukuru nyudan karung singge ngadak-ngadak lengitan loba nu ngarendahkeun nu penting mah kuring da teu ngarugikeun ini kisuk balik sore najan poho dahar sare nu penting mah kuring bisa senang hate pada sing kuriling neangeupan luput cacing kapanasan kahujanan keur kuring mah arek jadi halangan mancing deui daripada layar luyur bari jeung ngomongkeun batur mancing deui ngan saukur jeung batur kala ketrakan mancing deui jejerna ukuru nyudan karung singge ngadak-ngadak lengitan mancing deui daripada layar luyur bari jeung ngomongkeun batur mancing deui ngan saukur jeung batur kala ketrakan mancing deui jejerna ukuru nyudan karung singge ngadak-ngadak lengitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teman Rek. Kali ini saya ada di Pasir Panjang, Praktik Hajat, Hajat. najan loba nu ngomongkeun jeung loba nu ngarendahkeun nu penting mah kuring da teu ngarugikeun ini kisuk balik sore najan poho dahar sare nu penting mah kuring bisa senang hate pada sing kuriling
panasan kehujanan kerekuring mah muarek jadi halangan Sepertinya itu aja. mancing deui mancing deui daripada layar luyur parijeng ngomongkeun batur mancing deui mancing deui ngansa ukur resepan jeung batur balaketrakan mancing deui mancing deui jejeurna ukur nyudan karung singge ngadak-ngadak leungitan